Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Tiesar Sajatika Didi Simkuring janten panumbut catur wawakil ti kelompok salapan mata kuliah Pendidikan Bahasa Sunda berbasis IT ku kersana Ibu Opah Ropiah MPD. Di dia kelompok salapan baris medar materi ngenaan pakeman bahasa atawa idiom. Eta acana hayu urang tepangkeun heula anggota-anggota nu aya di kelompok salapan. Nu kahiji nyaeta aya Ella anu Fadilah, anu kadua aya Evi Nafisah, nu katilu aya Nabila Silmi Ibrahim, anu kaopat aya Tiesar Sajatika nyaeta Simkuring ngalira. Dina pakeman bahasa aya sababaraha jenis, namun nu baris di pada kelompok salapan nyaeta salah sahijina ngeunaan cacandran, uga, caturangga, candra sangkala atau kronogram jeung repok. Materi ngeunaan cacandran baris dipedar ku Simkuring ngalira nyaeta Tiesar Sajatika. Cacandran asalna tina kecap candra nyaeta tina basa Sanskerta, artina bulan atau nataan. Cacandran mangrupa wangun rajekan nyaeta tina kecap candra dirajek ngang mimiti atau di purwa binarung ngararangkenan tukang an. Hasilna cacandraan anu saterusna ngaliwatan proses morfofonemik robah jadi cacandran. Cacandran hartina panataan kana pasifatan tempat anu sabrehan mah siga nujum atau ramalan. Cacandran oge mangrupa bagian tina hitungan paringkanan keneh. Salajengna ya oge contoh cacandran. Nu kahiji Bandung heurin ku tangtung. Hartina Bandung pohara gegek rahayat atawa padumukna. Aya oge nu lainna contona Banagara Sorka Tengah, Ciamis amis kumaneh, Cianjur katalanjuran, nu terakhir Galunggung ngedeg kumenggung. Tepangkeun wastapun Nabila Silmi Ibrahim NIM 20523038. Di dieu Simkuring bari ngadugukeun materi ngeunaan uga ngandung harti tajumun anu katalina jeung parobahan anu penting. Babakeuna parobahan kaayaan nagara atawa daerah. Geus nepi kana ugana hartina geus nepi oge kana waktu anu ditujum ku arupun. Uga biasana diebrehkeun ngaliwatan kalimah anu manggung siloka sindir atawa sas ita. Naon si contohna tina uga teh aya di antawisna contoh tina uga salah sahijina uga Bandung. Sunda Nanjung Paman di Bandung ka Cikapundung tos geus balik deui. Eta contoh tina uga Bandung. Anu salajengna aya unggalna uga Galunggung. Sunda Nanjung mun menurutkan kepercayaan masyarakat, eta tanda-tanda teh dibantah buat tertentu. Anu kahiji nyaeta aya tinggalan, anu kadua aya tinggalan, anu katilu nyaeta aya budaya dasar, jeung nu kaopat nyaeta tempuritis, nu terakhir nyaeta sumber daya. Terus nyaeta aya canda sangkala. Canda sangkala teh nyaeta titi mangsa nu disumbulkeun dina basa atawa ungkara. Kecap-kecapna geus maneh aya pasangan angkana. Malah geus dipindahkeun kana angka jeung dibacana teh kudu dibalikeun. Kabiasaan ngagunakeun titi mangsa dina wangun canda sangkala geus tiba heula mula
Buktina geus dipake dina naskah jeung prasasti-prasasti kuno. Contona we dina naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Tas nu salajengna nyaeta aya Repok. Repok nyaeta tujuman anu patalina dengan cara nganyahokeun alus henteu nasib dua jalmi anu rek rabi. Contona aya dua nyaeta contoh mana alus sareng contoh mana goreng. Contoh mana alus nyaeta Ratu Sabdaning Pandita, teras aya Padaring Kebab, teras aya Sanggawaringin, teras aya Satria Lalaku. Teras mana goreng contohna nyaeta Pisang Pugal, teras aya Lumbung Gumulung, teras aya Sungga Kasemi. Sakitu wae nu tiasa kapihatur di kelompok salapan hapunten beri cariosan nu kirang merenah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.